Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas opat. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda kanggo kelas opat. Silahkan dibuka bukunya. Halaman 65, halaman 65, tanya halaman 65. Nyalin kalimah ku aksara ngantet, menyalin kalimat dengan aksara sambung. Nah, aksara sambung. Pek salin kalimah dihandap make aksara ngantet. Jadi silahkan salin kalimat di bawah ini dengan menggunakan aksara sambung. Sing rapih serta gunakan ejahan jeung tanda baca anu bener. Jadi sebisa mungkin, serapih mungkin. Nah, gunakan ejahan dan tanda baca yang benar. Pigawe dina buku pancen. Kerjakan di buku tugas, di buku tulis ya. Sok di buku tulis. Dadi ulina sok jarambah. Dadi berarti itu awal kalimat. Keduanya lagi ini teh nama orang, berarti harus aksarana atau huruf awalnya harus huruf kapital, berarti D-nya harus gede. Nah, dadi ulina sok jarambah. Ila mah sok ngomongkeun batur. Nah, I-nya itu kecil, berarti harus huruf gede, huruf besar. Nah, contoh di dia. Dadi ulina sok jarambah. Nah, berarti itu D-na harus gede. Ila mah sok ngomongkeun batur. Tah di dia I-na harus gede ya. Sabab nama orang ya. Samemeh dahar orang kudu ngadua heula. Nah, nomor 4. Ibnu budak sopan. Jeng bager ka nu jadi kolot. Eta contohna opatnya opat nomor. Tah tinggal di dia ku hidup sok dipelajari deui. Eta dia aya contohna hiji dugi ka opat hiji, 2, 3, opat. Tah 5 salah terusna sok ku hidup diseratkeun dina buku tulisnya. Nah, ieu contohna dadi ulina sok jarambah. Ila mah ngomongkeun batur berarti kahade huruf kapitalna sing bener nya, ejahan tanda bacana anu bener. Ieu dadi berarti hurufna kudu anu ageng. Tah, sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga dikerjakeun nya, nulis aksarana, aksara sambungna dina buku pancen atau dina buku tulisnya, dina buku tugas. Sok semangat belajarana ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.